Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga sakitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok der. Sabada utusan siluman di negara sedong kancana ngiles cek jempe kaayaan teh kaayaan harita anjing nu bebaung jempe sora-sora anu pikasieun leungit tanpa lebih hilang tanpa karana balik deui kaayaan teh camewek seperti sasari deui anu sadar pangheulana nyaeta RT anu eukeul kekorondangan kedepruk wae RT ngedepruk leles tanpa tangan penguasa seperti kapas kehujanan lir kapuk kaibunan. Saking capena RT meni ngalempreh tempes-empes ngan panona we nu culak cileuk. Teu lila tidinya torojol aya abdingan nu muruh ka imahna Nyi Ratmini. Eta teh rombonganna mang lebe mail. Tadi basa kalalabur kabeneran lebe mail jeung rombonganna teh satujuan lompatna di antarana lebe mail Dudu, Sudin, Kang Komar, Wabana jeung Mang Saman. Harita teh anu pangheulana sadar teu aya lian ti lebe mail salaku anu di pikakolot ku ulang lembur. Hep cek lebe mail kanu keur lalumpatan tukangeunana nya atuh aleureun kabeh nu keur lalumpatan teh bari ngahegak. Kang Komar ngomong, aya naon lebe nahan itah eureun heula lain kelak bari ngahegak ngomongna teh lain ari kuring nah jadi kababuah lompatnya jadi era kuring teh pan kuring teh dipercaya jadi lebe jadi kokolot lemur angkoh nama tapi yang ada panjurik nu kitu wae kalah kahnyil kabur. Ari kuring mah ningali batu lompat yang ngilu we lompat angkoh nama sieun kuring mah kakaraeun seumur ningali nu kitu bari nyabak pundukna ngomong kitu na teh Kang Komar tur culang cileung ka tukang inggis di udag juri kuncung meureun nu sajana ngariung bung pajauh jeung nu sejana saking sieuna ayeuna mah urang balik deui batur hariwang isi aya nu kumaha onam ceuk lebe mail. Ari Kang Komar kalah kasilih pencerong jeung baturna. Pok saurang baturna ngomong, kuring masieun pan matak lumpat oge kajauhan jurig manya ayeuna rek sampeurkeun deui kitu cek Sudin harita. Ya nu sejana oge milu mairan kana omonganna Sudin. Ya heug ari kitu mah kuring moal maksa cek lebe mail
kuring rek sorangan wae balik deui ka imahnya Nyi Ratmini. Sok marane mah rek cicing di dieu atawa rek balik sapodo kuring moal tanggung jawab mun aya jurig anu nuturkeun marane. Ceuk Lebe Mail balik raos wae indit balik deui ka imahna Nyi Ratmini. Dikitukeun mah Kang Komar jeung baladna teh teu buru nuturkeun atuh kusabab sieun ari aya juri kuncung nuturkeun ku ka maranehna mah. Abringan Lebe Mail anjog ka hareupeun imah Nyi Ratmini. Sepi camewek eueuh nu kecet-kecet acan di jero imah teh. Yuk urang tempo ka jero isi aya cilaka. Ceuk Lebe bari sup miheulaan asup ka jero imah. Ari lulugurna heula mah nu asup, nu sajena milu asup ka jero imah. Kasampak teh Nyi Ratmini masih kapiuhan keneh deket panto ka dapur. Age Kemed masih ngajong-jorah di juru deket tihang. Ari RT kenang karak bengkang bari culak cileuk jiga nama pangacianana can kumpul sautuhna. Lebe Mail haeta langsung mirosea ka Nyi Ratmini supaya lieur tina kapiuhanana bari marentah ka Kang Komar jeung baladna. Komar, tuh urus Ake Kemed jeung eta si RT simbah ku cai supaya kumpul pangacianana. Kitu paparetahna Lebe ka Lebe Mail harita. Sanggeus ditarekahan Nyi Ratmini teh sadar tina kapiuhanana. Kitu deui RT geus diuk cinukul hari Aki Kemed keur nyanda na bilik. Bari keur dipencetan ku Sudin supaya teh nyarari teuing awakna balas ngajurah roh karupakan ku sabaraha urang. Tadi basa purber lulumpatan sieun ku juri kuncung teh. Menta cai du eta kanu cangkir, ceuk Lebe Mail ka Dudu. Sor wae Dudu ngasorkeun cai na cangkir. Sanggeus diisian tina teko anu ngagoler urut karupak tadi. Untungna cai teh teu tamplok kabeh. Terus diasorkeun ka Ratmini sina nginum supaya leungit ka reuasna. Ari dipalidkeun ku cai mah kitu pikirna Lebe Mail. Tapi aya benerna oge sabada diberi inum Nyi Ratmini teh sadar sagemblengna. Hing we nginghak ceurik Nyi Ratmini teh ari inget kana nasib manehna harita. Ku Lebe Mail sapara kanca dilelemu supaya tong kateterusan. Geus Nyai ulah dipake sedih, geus jadi takdir tinu kawasa naon nu kejadian kabeh coba tinu musik malikeun urang sarea. Kitu pok-pokana Lebe Mail ditempas ku uabana milu maliran. Nyai jeung nu geus mah ulah poma, nu geus mah geus we ulah poma di pikiran. Doakeun nya anggun mah supaya tenang saaki Nyai mulangna ka alam barjahna. Mang Lebe wabana RT katut nu lainna kuring lain sedih pedah ditinggal maut kuno jadi salaki. Kaleleban mah geus tepati teuing kamari ge geus rada hegar kuring teh. Ieu mah ceulik teh pedah teu tega ngali salaki mautna teu sampurna. Buktina datang ngaririwaan. Lebe cik tulungan antum mang. Kitu ceuk Nyi Ratmini. Tulungan teh tulungan kumaha Nyai? Tembal Mang Lebe Mail. Nya tulungan sampurnakeun Kang Arhasan supaya maotna tong ngaririwaan, supaya tong aya kapanasaran tiral dunyana teh. Kitu anggapanana Nyi Ratmini harita.
yen salakina teh maot kasarad, maotna henteu sampurna. Kumaha tah saterasna ieu carita? Cag heula urang tunda dihandeureun sieum paranti nyokot ninggalkeun. Sakitu heula anu kapihatur. Hapunten sadaya kakirangan, pasti seueur kakiranganana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.
anu keur hajat ngawinkeun. Urang tinggalkeun heula kaayaan Arhasan anu eukeur aya di nagara siluman. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan di lembur Jatiwangi, nyaeta ngaran lemburna Arhasan. Sanggeus kajadian 2 poe ka tukang, Arhasan kabawa palit ku caahna walungan harita. Hasil ikhtiar tur sawala kokolot lembur diputuskeun, yen Arhasan teh dianggap tiwas kaseret ku caahna walungan ranca oray. Sabab mungguh kailaharan geus 2 poe teu kapanggih mah layona teh tina kabawana ku caah teh dipastikeun tilem ka jero walungan anu pamohalan bisa kapanggih layona. Harita teh wanci saleureuk budak atawa mun ayeuna mah badah salat Isya. Di imah Arhasan keur aya kumpulan sakumaha ilaharna pikeun anu geus kapapatenan. Para lalaki keur maraca tahlil jeung sajabana nu tujuanana kahiji ngabeberah anu keur kapapatenan, kaduana milu ngarojong ngadoakeun pikeun jalma anu geus tila dunya nyaeta Arhasan teh. Ari anu awawena di dapur nyiapkeun opieun jeung ngalawuhna, yang engke bapak-bapak sabada beres tahlilan. Kitu kebiasaan di eta lembur. Lamun aya anu kapapatenan teh sok rempug bebantu kana nyumbang ku sabogana supaya teu sedih teuing tur ngurangan bang baluh nuker karandapan ku kulawarga anu ditinggalkeunana. Hawar-hawar tika jauhan kadenge aya anjing babaung. Dibarengan ku gumuruhna angin di Jomantara. Teu katinggaleun salah cipun cuing oge nambah geueum kaayaan harita. Dikeun anu bolangan mah kaayaan kitu teh ngahudangkeun ka sieun anu pohara. Dol tas we sangkaan goreng kacipta yen arwahna Arhasan marakayangan. Kitu deui anu tumiba ka Jang Arman anu kabeneran diukna teh di luar dina gorodog teu kabagian diuk di jero imah mah. Aya opatan harita teh nu sarua jeung Jang Arman. Masa ngadenge salah anjing bebaung, Jang Arman jeung batuna silih-sigeun bari silih arewos. Sorin, dengikeun kumaneh? Suara anjing bebaung. Cokolot mah aya ririweun ngaliwat. Cek Jang Arman ngomongna ditompokkeun kana ceulina Sudin. Anu disebut Sudin mairan omongan Jang Arman. Heueuh, ieu bulu punduk uing oge mun sing puriding kieu. Cilining aya bangsa lembut ngilu aup cekolot mah. Dudul anu diuk gigireunana Sudin ngapi dikiti. Ngadenge suara anjing bebaung deui asa leuwih deukeut ayeuna mah. Naon-naon anu digundemkeun ku Jang Arman jeung babaturanana teu pati nyalahan. Kusabab harita di luhureun tangkal jengkol aya hiji makhluk anu ngaringkiwik bodas kukuncungan. Sabenerna mah eta teh jurig bangsa siluman di nagara Sedong Kancana. Anu mana kapapancenan ku ratuna pikeun ngabejaan ka pamajikanana Arhasan. Yen Arhasan teh keur diala tanagana jang babantu dina hajatan ratu. Utusan ti nagara siluman teh boga pikir yen pikeun supaya bisa nepungan manusia, maka manehna kudu niru kebiasaan manusia supaya bisa nyambung, itu pikirna. Tapi salahna anu ditiru nyaeta manusia anu geus maot, anu geus dibungkus ku boeh. Anggapanna mah sarua we manusia. Itu kanyahona eta utusan anu rek natamu ka imahna Arhasan
mudanget harita keur ngayakeun tahlilan. Kusabab masih kene ngagerenggeng bacaan kalimat thayyibah eta julik siluman teh can wani nyamperkeun asup ka imahna Al Hasan. Makana cicing ngadaguan dina tangkal jengkol, ngadaguan beresna tahlilan.